Manganu palih dia ibu-ibu diantos di payung mohon ngageser supados katawis kasepna kiai nya ari di payun katawis kasepna kiai sareng jajaran anu pangpayun mah bakal kena angka biasa nama anu bang pengkerna kadenya mohon bang ama adun di atas di payun punten sakedap teras majeng teras sambil cek sound berat Wis kabeh. Wis. cek sedua cek Aku baik clean ke emak. Nanti mau di deui. Ieu teh nu hadir teh teu pugu. Kahiji disebut teu puguh teh nu calina seseueurna murang kali. Hari ieu 17 tahun ke atas, Pak. Tayana mah kieu. Murang kali kahanap ngalih calitna. Tayu tah sok kali ngalih. Budak itu budak teh so, duduknya anak-anak di bawah nah, ada yang itu sokolot pindah ke luhur. Kesian heula kahareup. Urang diajar sopan santun. Nah.
Cicing budak tong ngobrol lamun geus diuk dihanap cicing tong cecengiran tuh pan geus katinggal ayeuna mah rapi tak ayeuna nu ti belah dia maju heula ka jero ka dieu. Mah, udah kenceng lah anu. Soalnya lebar. Sok ce angkat Udah kenceng lah keur alas. dek ngaji atau rek ngajedog di Udah dinya kencengna keur alas celana lebar. sok ka dieu Pedas. ka dieu. Hah? Canak korsina mun kirang canak Lah anu wadahna. teras sadayana jadi aing ngumpul mah kadeuleuk ku aing sok lamun alim nyana kursi murang kali rada ngageser ka dieu anak-anak ngageser ka dieu jadi orang tua bisa duduk bersamaan terus geser maneh. Nah, ibu sok teras lebetan, Bu. Ya sahur dia ngajedog kene kunaon atuh Aisyah. Sok dia cengkat. Tah, kan katinggal sae kieu. Ngan dia ngajedog wae saware deui. Oh, cai nginum. Itu nu di panyaweran kahana pula ka dieu bareng. Panitia karunya apokah? Cek pindah. Kadi dah. Sok ngalih-ngalih. Ngarah ngeunah lah ngajina. Tuh kursi itu bising dilebetan setan sabaraha deui. Nuhun karuan. Sok ngalih gade ngalih ecet tadi titah pindah sok entong nurutan bapak-bapak nu momoek didinya entong tah gitu tos siap iya budak saya so cekal ku hidungna sebab ngaganggu nu lain loh soalnya jadi model ya budak tuh lewe Loy, masing gelagal live main tebalik. pusing ini geus kieu Dia mah nggak. Bakadenya tuh ku jeli senior mah. dek geura ngajina ngadengekeun lewe budak cing selapkeun kena pagar kayaknya Kunaon? Mak, kan aku hiji jadi aku teh bae da moal beak. pareman HP-na tong nelewe HP ini puji siapa buka HP bareng patut atau siap kicing budak tong pepilun dia urusan kolot perhatikan saja tong ilu ngomong tong ilu naon ngajedog sama Allahumma sholli wa sallim wa barik nah, kan rapi ngaji kieu mah ngan ieu budak moal air nyokot ya Bandring. jeung neuleuh di ka aing heula mesti ngaranna ge budak Ibu Bapak tepat 10:30 makom ijabah doa naon itu babaletekan Iya tukang tiring tit ya, trek cicing.
Tuh, geus ngajarewek deui. Man, terus oprek mentalnya dah halus. Tepedean mah di mana? Oh eta ilmu teh. Tipayun kasangakeun salam kawilujengan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana naon geus seuri. Komo lamun geus bareng ngaji. Kelana soalna aya kana nu seuri. Atos katinggal kapayun. Kasep teu. Soal nyebut henteu tah. Wirid saku aing. Awas. Aing nu kudu maksad nu mana? Oh bapak. Istri mana pak istri? Oh. Aing nu ditikahkeun. Oh teu damang. Loba teuing macul meureun. Punten jenengan teh Pak. Maneh. Oma, bapak oma ibu. Iswati. Atik. Oh Bu Atik. Pamana si Atik? Ainu putra ibu teh pamegatna istrina. Jadi ieu teh mulung mantu. Kaharti atuh ku aing. Tos Pak Oma aya, Ibu Ati aya. Regreg. Taya budak cicing tong ngobrol hei. Tuh, eta neuleuh jam nih. Kain seuri mikir. Abdulu bisalam. Assalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa nadaba ilaih wa harrama syifaa wa wa'ada alaih. Ashhadu an la ilaha illallah. Saware kompak. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Telat. Amma ba'du wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim.
Wa qala ta'ala aidan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Shadaqallahul azim al-ayah. Master of Ceremony, pengatur waktu, penata acara, wabil khusus sahibul maqasid Bapak Oma Sakali, utami panganten yang sedang berbahagia, ibu bapak sepuh anom panganten lapok alias basi. Insya Allah dimuliakan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal. Cicing nyik tentang kaluhur kahanap, lihat kepada papihmu yang ganteng ini. Keprok heula atuh. Awas semun keprok tungtungan digeprek saku aing. Kumargi geus wengi punten teu sanuk-sanuk. Ieu teh acara pernikahan ngawin putra bapak om. Saya nyebut omed. Ibu ari pernikahan teh Pak bahasa anu sakral, bahasa anu anu ngandung mak. Sanu ngomong. Cicing si Wiwin. Iya tak budak rada mana tuh? Nitiis gitu. Jadi pernikahan teh bahasa anu ngandung makna jeung jelas pernikahan teh hal anu penting hirup di alam dunya. Kupingkeun ce. Ieu urang ngaji heula gampang ngabodor mah. Kulantaran di pasir Pak. Geus loba nu reuneuh ti heuh. Nu nganu ngaharti geus teu ngahargaan kana moralit. Lamun hiji lemur geus loba nu kitu. Berarti maksiat geus di mana-mana. Bakal timbul penyakit. Awas. Jeung punten dulur balik deui supaya teu jauh teuing. Punten ain nikah teh pan aya 3 huruf. Hiji kaf, 2 ha, 3 nun. Balikane hiji nun, 2 kaf, 3 ha. Balikane hiji
Balikannya hiji nun dua kap tiluha balikannya hiji dua tilu nun tina nakaha dina bab munakahat disebut niat kapna tina nakaha dina bab munakahat disebut kaepiat hakna tina nakaha disebut bab munakahat disebut hikmah. Kupingkeun dia urang ilmuwan mahal dan ngondang macan mimbar ka dieu mah. Kadi ulah mere lalawar apa oma. Ada angkur gaduh sakieu kiai entong kiai. Minjeman heula we. Minjeman we heula. Paspor. Jadi lamun nitian tina urusan pernikahan dina tina nakakak nakabiat hakna tina hikmah dengekeun urang pasir batu. Kamu. Lajurna tina nikah rep sidakap sedekut tunggal rep berang ganti peting ganti berang. Ganti sakali deui tembalan salalalala sia kana kamar oke Kalem snow sakali deui Kemail Rokok lah rokok. nuhun Pak Oma ayeuna kieu teh ngaleutna nu kararieu Ngan rokok. ngan rokok mah anggar nu hideung teh ya Sampurna mia. refill can dibere refill mah tak teu kayang ngajina ge ti tadi Dan semangat. kurang semangat geus entong deuleu ka Pak Oma keun mah ge eraeun sorangan konsentras balikan deui mantak tadi ge nuna tina nakaha niat kapna tina nakaha kaepiat hakna tina nakaha berarti hikmah niatan matak pernikahan teh ku niat ta'abud sareng itba'u sunnah maksudna eusian ku iba hiji teh ayeuna lamun euceul dina nikah lamun teu niat ibadah yakin ripu sabab ari jelema bakal beunang ku waging sir beunang ku waging sir cicing teh cing aing mah ngeunaheun ngaheulang kone tukang son dia main tak ehona mun keur ngomong ulah make eho mun keur ngaheulang tambahan eho Yes. sapsip cek aingnya nggak jadi pasir paku mah loba ngomong leungun mang mayarkeun mah eta Ada nyawer. alhamdulillah insya Allah lajengkeun
pokoknya nu teu hadir penting ieu hanjelu sia. Kaduhung. Insya. Jadi niat ibadah. Sewir. Anak aing kene. Kan beda-beda grup gitu. Aing ngahiji mah ngahiji teh. Mana eta gambus? Ngan itu mah gambus, ieu mah terbangan. Matak mun manggil aing mah rupa-rupa. Kumaha kahayang we. Kayaknya cenah Pak Oma hayangku. Kumaha duit. Hayangku terbangan modern, aku mah duit. Tambahan. Gitu. Insya nggak sih Pak Oma geus murengket itu tadi. Power stres. Insya ayeuna nu kadua kaifiat berarti tata cara nikah lebat karena rukun Nikah. Ai rukun nikah aya lin. Calon panganten awe, calon panganten lalak, aya wal, aya sak, nu kalima ijab kab. Tuh sederhana. Cici, ilmu. Perhatikan tong luak leut sia. Kau meninggal laki nama ampun, jika belum sampul wongko. Kahayang orang kopeahan budak ini. Cicing jang tong ngobrol, kadieu mayuna resep kadieu. Disiplin. Saya tanu seri. Jok, kan mah Lilis. Jadi lamun peuting ieu loba anu seri teh eta teh sehat. 6 menit orang yang ketawa sarua jeung membetulkan urat saraf yang sudah beku. Komo lamun seserian saterusna mah. Teraskeun konsen nepi kana kaifiat ngandung harti kahiji calon panganten awewe. Omat urang mana Pak Omat teh minantu teh Cipeuneuh Cikalongetan jauh da aing osok ngaji ka Cipeuneuh memang lain deket cici tong buka kecebrak sia yakin moal aya hubungan darah jeung anak Pak Omat sabeunaan urang Cipeuneuh jauh. Anu mata kupingkeun ku urang dieu. Ai syarat panganten lalaki jeung panganten awewe teh ulah aya hubungan darah komo sasusu. Eta teh hukumna pasti haram teu meunang sabab teu meunang dikawin lamun aya hubungan darah. Aduh Gusti Nu Agung yakin ari jelema sok kadang-kadang tata titik insan berbudi kangjeng Nabi anu sajati. Halusnya nyebut eta teu kompak dasar nini Insya jadi ulah aya hubungan dar ulah sasus soba haram dikawin awas mi HP kapi adi kapi lanceuk eta aya hubungan darah ulah ai di dia mah di pasir papure kapi adi kapi lanceuk kapi bibi ge dihakan wae aya nu kitu tuh aya cenah awas cici nu katilu dirinya aya wali ari wali teh dua golongan hiji wali nasab dua wali hakim ai wali nasab teh eta bapa pituin ai wali hakim lamun geus teu puguh pamustunganana wa na geus eueuh mangna geus eueuh lanceukna geus eueuh kapi adina geus eueuh sadarah jeung manehna maka make wali hak awas carana dengekeun
lain jijik rana. Justru anu sok ngalangar pernikahan wali teh randa. Dambung kanyahoan kuno kolot. Jadi kawin di bawah tangan, walina menang meuli. Aya nu kitu di dieu. Aya sengaja. Aing oge tah. Aya wae. Awas Pak, hati-hati. Eta urusan wal. Teu bisa sembarangan. Hoyong jinah saumur hirup henteu. Nauzubillahi min. Beres kana wali, ayeuna kana saksi, geus jelas saksi teu jelema ngarti. Tuluy ijab kabul, ari ijab kabul teh kudu napas, kudu itisol. Tawaktos di akadan pan satuang putra ngaranna buati Erik. Oh, Erik. Urang posir paku aya ngaran Erik. Jenengan bojona saha Pak? Desi. Ya cocok ari Erik jeung Desi. Sudah pakai ieu sih panjang. Aya di dengaran Desi. Aya. Putrana Pak Oma. Tah dina ijab kabul cek ramana Desi teh saja dengan ramana Desi. Nah, teu nyaho si Oma teu nyaho. Eman Sulaiman. Tah cek si Sulaiman teh. Cicing apa iman nyar pertikeun. Keur waktu ditikah. Jang Erik kaneng Desi. Apaan cek si Eman Sulaiman teh? Halo guys, dia lagi belajar. Lain Pak Oman. Master Bray, master. Si Sulaiman. Cek Sulaiman teh. Jang Erik bapak nikahkeun hidup ka putih tegas Lain ieu bapak nonton kan Desi. bisa. Mas kawinnya sabaraha itu Pak? Lu kenalan tuh. Kemala Febriani. Masih langit. Lain kepos ya teh. Tuh, suaminya lagi nakol tabalang. Apaan keur nanyakeun waktu keur diijab kab? Sabaraha Pak Oman? Tuh, 10. beki kanu ieu, beki kanu 10 tabalang. tumbak naon? Beki kanu rana. Beki rana tuh. Lain ieu karero teh mah. Iya pamajikan nonton. Ku aing mah teu yang Beki langda. Insa 10 gram emas tawa perak. Sabaraha karat? Kupingkeun. Kudu jelas emasna sabaraha karat. Sabaraha karat, Pak? Oh, 20. Oh, emas 24 ngawadul. Oh, di urang mah emas 24 karat paling 22 sia. Kajeun Pak Oman halus. Ku mas kawin emas 10 gram dibayar kontan tah. Erik teh panginten teu ngabelengep. Kudu langsung ngawaler. Nya sanapas, itisol, nyambung. Dibayar kontan, tarima abdi nikah. Etana nu paling penting. Lamun teu nyambung teu sanapas kudu diuihan deui. Sabab naon? Komo aya jeda. Jeda narek sabaraha puluh detik oke kudu diulangi deui. Naon sababna? Teu nyambung teu sanapas jinah saumur Punten pengetahuan. Coba. Jelas? Beres tak urusan ijab kabul? Dina tata cara nikah.
Ayeuna hikmah lumpat hikmah aya nu geus nikah kabagi 3 golongan. Hiji aya disebut mitoh. Kompak. Mitoh. Perlu dibantuan dia. 2 aya disebut minan. 2 kan. 3 disebut besan. Sederhana we ngaji mah. Ayeuna mitoha tah Pak Oman teh jeung Bu Ati teh geus jadi mitoha ti si Desi. Nah salah aing. Tak dengekeun kokom Aisyah. Aya ge cai Imas. Jadi Pak Oman jeung Bu Ati teh geus jadi mitoh ti si Des. Si Desi teh geus jadi minan ti Pak Oman jeung Bu Ati. Jelas? Sulaiman, eman opo eman Sulaiman. Duit teh. Pak Sulaiman teh jeung Pak Oman teh geus jadi bes. Dengekeun urang Pasir Paku, sederhana pan. Ai mitoha Pak Oman Bu Ati berarti mimiti tugas habis. Entong pipiluan ngatur ayeuna mah kasih Erik teh. Termasuk si anu kaleprok. Gimana casan konter ngisina mahal teh? Ngisina lila teh. Sabab naon? Sabab eta budak geus aya tanggung jawab. Teu samata-mata dikawinkeun lamun geus siap sagala-galana. Matak ieu lamun rumah tangga ikut campur seorang mertua mitohatea maka umur pernikahan mualila. Keprok sararea. Aya di dieu nu sok ilu biung rumah tangga anak aya. Aya mitoha sok ngatur kana rumah tangga anak aya. Aya, semoja. Neuleuh mangkelukna nu mana? Si Moja, kacamata diareup. Jelas? Nitip ka Pak Oma sareng ibu. Entong abong ke nanya ieu berat sabelah kalau jadi anak. Benggeus Erik. Da ieu teh nu loba omongan lain Pak Omana ieu teh. Nu bawel mah Bu Ati mah. Da nyaho aingna. Mentok ampur ketara kuna bisa da istikharah heula. Tuh. Mau cebrek Bu Ati mah mun geus ngomong. Pak Omana. Tapi galak, tegas. Paling sabadung sekali ngomong lagi. Hapunten Bu Ati. Keun bae lain ngabolekeun kagorengan ieu mah. Ngabolekeun kakurangan Bu Ati.